La ilaha illallah. Kopi jangan itu jangan. Kopi ya. Kopi. Tong dikucek gitu. La illallah. La ilaha illallah. La matalu ba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'alallah. La wala quwwata illa azim. Astaghfirullah al-azim wa atubu Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa lisani yafqahu qawli ya fatah ya hakim ya razak ila hadratin nabil mustafa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala jeung ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma taroka anu ninggalkeun ieu siman atazwija kana nikah makhopatal ailati karena arah-arah sieun pakir. Makhopatal ailati karena arah-arah sieun pakir. Sieun kalaparan, sieun teu kaparaban pamajikan, sieun teu kaparaban anak, loba kasieun. Kumaha nya engke tah. Lamun urang geus kawin anak parabaneun misalna loba kasieun we eta teh. Pamajikan parabaneun jaba urang gawe henteu misalna loba kasieun. Makhopatal ailati karena arah-arah sieun pakir. Arah-arah sieun pakir. Palaisa maka lain itu siman. Palaisa maka lain itu siman mini eta ti golongan kaula.
loba kasieun dina nalika nikah. Jadi alasan pangna teh nikah teh sieun fakir. Maka jeung Nabi eta lain golongan kami. Lamun mangmang kana masalah rezeki. Wa qala jeung ada Musa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin jeung eta tetep zada nabahan kaula. Fi riwayatin eta tetep tina hiji riwayat. Wa yuwakkilullahu bih. Wa yuwakkilullahu bihi wa yuwakkil jeung masrahkeun wa yuwakkilu jeung masrahkeun saha Allahu Gusti Allah bihi ka itu si jalma malakaini kana dua malaikat yaktubani anu nuliskeun itu malakain atawa anu nuliskeun itu dua malaikat baina ainaihi di antara dina antara dua panona itu si jalma baina ainaihi antara dina antara dua panona itu si jalma mudayyi'u anu noler-noler itu si jalma mudayyi'u anu noler-noler minhu minnatillahi tina mudayyi'u anu noler itu si jalma minnatillahi tina karunia Allah. Absyir maka kudu ngabubungah anjeun bikin latir rizki kalawan saeutikna rizki. Cek dina riwayat anu sanes mah cenah ditambahan kulapan wa yuwakkilullahu bihi malakaini yaktubani baina ainaihi mudayyi'u minnatillahi. Absyir bikin latir rizki. Cek dina sapalina riwayat mah Allah masrahkeun ka eta si jalma atawa Allah masrahkeun ka eta si jalma malaikat dua aya dua malaikat anu nyatetkeun nu mana eta dua malaikat utusan Allah nyatetkeun eta dua malaikat ka eta si jalma kana dua panona teh mudayyi'u minnatillah jalmi anu noler-noler kana karunia di Allah. Maka panghubungahna keur jalmi dina nalika nikah erek nikah sieun fakir sieun kalaparan ku nikah teh sieun teu kaparaban anak jeung pamajikan jeung sajabana mangmang kana masalah rizki maka absyir bikin lati rizki panghubungah keur eta jalma naon bakal saeutik rizkina lamun mangmang sameme nikah masalah rizki maka kudu gede harapan cobain usul nikah bulan ieu bulan namanya bulan haji bulan haji teh usul nikah coba panas coba tuh pentingna tiris cocok burangna panas pentingna tiris cocok burangna mah pan aya COVID-19 jadi jaga jarak pentingna mah nyarapat beda tiris
man sahajal manakah anu nikah yesiman lillah karena Allah. Cintai aku karena Allah. Itu banyak lagu nanti. Keluy. Sayangi aku karena Allah. Manakah man saja manakah anu nikah yesiman lillahi karena Allah. Saya ya perlu dilatih ya ayeuna. Istaqo maka bakal istaqo maka ngahak itu si jalma itu si man wilayah Allahi kana wilayah Allahi kana pertolongan di Allah. Sing yakin ieu lempengkeun niatna kudu lillah. Lamun dua pasangan, dua pengantin, dua calon mempelai angkat nati imah satalaki menuju rumah calon pamajikan ngalengkahkeun dua dampal sampean dina hatena karena Allah. Sejak nyumponan parentahan Allah, sejak micontok kana sunnatna Kanjeng Nabi istahaqqa wilayah Allah. Salami rumah tanggana bakal aya tolongan di Gusti Allah. Empengkeun niatna. Wa qala jeung ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fadul mutaahid Fadul mutaahili ari kautamaan jalma anu boga pamajikan. Fadul mutaahili ari kautamaan jalma anu boga pamajikan anu tos nikah. Fadul mutaahili ari kautamaan anu geus boga pamajikan atawa anu geus rumah tangga. Alal ghazibi ngelehkeun ka jalma anu lalagasan anu lelengohan. Eta alal gharibi ngelehkeun jalma anu lelengohan anu jojombloan. Eta kapadlil mujahidi saperti unggulna. Eta kapadlil mujahidi saperti ngunggulanana jalma anu jihad alal qaidi ka jalma anu keur diuk atawa anu keur cicing di imah. Kapadlil mujahidi eta saperti unggulna jalma anu jihad alal qaidi ngelehkeun jalma anu cicing di imah. Kautamaan anu tos rumah tangga jeung anu can kawin. Kautamaan anu geus rumah tangga jeung anu can rumah tangga. Kautamaanana ceuk Nabi kapadlil mujahidi alal qaidi. Anu geus rumah tangga mah diibaratkeun anu keur jihad, anu keur perang. Ari anu bubujangan mah anu can kawin mah alal qaidi sapertikeun anu cicing di imah. Keur perang anu rumah tangga mah paehna ge syahid. Keur perang Allahu Akbar gitu nu gawe najan capek bari tunduh mangkat digawe pan perang. Ya. Mangkat ka sawah nyekel pacul tuluy maculan galeng jeung sajabana mangkat ka pabrik usaha lalaki tah. Ta eta teh sapertikeun anu keur jihad dina medan pangperangan tapi anu can boga pamajikan lir ibaratkeun alal qaidi saperti jalmi anu cicing di imah sare di imah. Wa rakaatani jeung ari salat 2 rakaat minal mutaahili. Wa rakaatani jeung ari salat 2 rakaat minal mutaahili ti jalma anu boga pamajikan. Eta khairun leuwih alus.
eta khairun leuwih alus minis nataini tibatan dua minis nataini wasamanina tibatan dua jeung 80 naonana rokaatna minal mu'tazibi ti jalma anu lengo. Perbandinganana ya. Perbandingan 2 rakaat anu geus boga pamajikan ya. 2 rakaat anu geus boga pamajikan sama dengan 82 rakaat. Minal mu'tazibi ti jalma anu lengo. Anu lengo mah salat 2 rakaat nilaina. Tapi anu geus boga pamajikan 2 rakaat sama dengan 82 perbandinganana 82 banding 2 rakaat. Jauh teh. Nanti tikelkeun we kali sabaraha tah lamun hayang sarua jeung anu rumah tangga rakaat. Anu rumah tangga mah 2 rakaat teh 82 rakaat, anu can rumah tangga mah 2 rakaat teh 2 rakaat tinggalna. Banyak. Wa qala jeung Musa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairum mata'iha al-mar'atu sholihah. Setiap keindahan terus ada perhiasan dunia hanya istri soleha, perhiasan dunia hanya istri soleha, perhiasan dunia. Kamakola Kiai Haji Roma Irama Bilahi Roma Irama. Adunya ari dunya eta mataun banda perhiasan. Dunya teh banda, dunya teh perhiasan. Emas mataun perhiasan. Ya. Pakaian mataun perhiasan. Imah mataun banda perhiasan. Motor mataun perhiasan banda, mobil mataun banda dunya. Nah, aww mataun perhiasan dunya. Ya. Tadi antara mataun di antara perhiasan dunya wa khairu mata'iha. Jeung ari pang alus-alusna perhiasan itu dunia. Wa khairu mata'iha jeung ari pang alus-alusna banda itu dunia, bandana atawa perhiasanana itu dunia eta almar'atu sholihatu eta awewe anu sholihah. Eta teh pang alus-alusna perhiasan dunia. Eta perbandingan anak wa muslimnya. Lalaki punten di antara banda dunia anu pang alus-alusna di antara banda dunia teh almar'atu sholihah. Istri yang sholihah. Itu Pak. Cek Nabi Umar Irama ge pan peugeunahun eta laguna bari ceramah heula gitu Pak. Adunya mata'un cek Nabi Sulaiman cek Kiai Haji Umar Irama. Wa khairum mata'iha al-mar'atu sholihah. Masuk jeng.
Deng 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 deng. Oh my god. Jadi taneng lamun hayang mahal kudu mencetak almarhum saleh. Engke aya di hareup ciri-cirina kalem. Wa fi riwayatin jeung eta tetep tina hiji riwayat. Adunya ari dunya eta mataun perhiasan. Wa khairu mata'iha jeung ari pang-alus-alusna perhiasan itu dunya. Wa khairu mata'iha jeung ari pang-alus-alusna itu perhiasan dunya eta almar'atu istri. Tu'inu anu ngabantos itu si mar'ah zaujaha kasalakina itu si mar'ah alal akhirati kana urusan akhirat. Cek riwayat anu sejen. Tuh cek riwayat anu sejen mah adunya mataun wa khairu mata'iha al mar'atu tu'inu zaujaha alal akhirat. Itunya ari dunya teh banda perhiasan banda pang alus-alusna perhiasan dunya teh istri anu mantuan salakina atawa anu mensupport ka salakina kana urusan akhirat. Dek ngaji teu boga kitab misalna ceuk pamajikan meuli kitab batuha mulikeun kitab. Nek salat Jumatan cenah teu boga samping nu sae hayu urang meuli ka ditu ka apeh meuli BHS. Ulah biasa-biasa. Itu ulah biasa-biasa sing kuluntung. Ya. Si keliting, omong lah, ulah segala meuli anu geus urang meuli BHS lah. Didukung kana urusan akhirat teh ku awewena kana urusan akhirat teh didukung ku pamajikan eta di antawisna istri anu saleh. Pang alus-alusna banda dunya istri anu mantuan anu nulung anu mensupport mendukung ka salakina migawe urusan akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mastapadal mukmin ba'da taqwallahi khairallah min zaujati sholihah. Mastapada teu pati-pati ngalapaedah saha al mukminu jalma anu iman ba'da taqwallahi sabada takwa ka Gusti Allah. Ba'da taqwallahi sabada takwa ka Gusti Allah. Khairon kana anu leuwih alus lahu pikeun itu si mukmin itu si jalma min zaujati sholihati tiniman boga pamajikan anu sholihah. Jadi teu aya hiji paedah anu leuwih alus pikeun si jalma sabada takwa ka Gusti Allah pang alus-alusna sabada takwa ka Gusti Allah teh anu bermakna pikeun hiji lalaki sabada takwa teh ngabogaan istri anu sholihah. Tingkatan kedua berarti istri anu sholihah melebihi permata, melebihi harganya. Tingali mastapadal mukminu ba'da taqwallahi khairul lahu min zaujati sholihah. Teu pati-pati ngalapaedah keur jalma anu iman, teu aya anu lebih berharga kitu maksudna mah. Sabada takwa ka Gusti Allah nyaeta ngabogaan istri anu sholihah. Urang takwa ka Gusti Allah boga pamajikan anu saleh luar biasa kumpul tah aya dina diri eta si jalma. In amal tuh tingali cirina ya. In amaro lamun diparentah, in amaro lamun marentah itu si mukmin, ka itu si sholihah atau ka itu si zaujah kaninya tah. In amaro lamun marentah itu si mukmin ka itu si zaujah
Ataat maka nurut itu si zaujahu ka itu si mukmin. Hiji neng lamun diparentah teh tara hararese turut dititah ku salaki. Tara loba alasan. Neng jeunkeun kopi. Anu solehan tara loba alasan. Mau tuh anu eta mah teu asup kriteria. Itu langsung najan keur sibuk manehna sibuk nyokeun HP misalna. Ya, salaki nitah nyieun cai kopi diturutkeun dicumponan salagi panitahna kasayan. Dalam jadi catatan salagi nitahna eta salaki kana jalan kealusan kudu diturut tah. Nitah anu nitah kasayan kudu diturut kecuali lamun nitah maksiat mantong. Cek salakina aduh neng sugi-sugi tuh hayang memuluk ya. Daun naon-naon cenah aya ge sangu bari sangu eta can diseupankeun. Mun digorengeun nah sigana cek salakina teh lamun digorengeun nah udah eueuh naon-naon goreng lagi. Eueuh naon-naon. Nyatu neangan endog-endog tatangga na sayang atuh. Ah, tuh aya hayang ketok wae tatangga endogna paling kan dieu lah. Ngeunah sigana di nasi goreng ieu. Baik buru, ulah eta. Ulah diturut. La ta'ata li makhlukin bi maksiatillah. Teu aya kawajiban taat keur anu jadi pamajikan ka salaki lamun ditana maksiat. Lamun ditana hade mah turut ge lamun ditana maksiat kita maling dog mah entok. Sok bisul cenah. Maling dog tetangga. Ndog paling jita wa inna doro jeung lamun ningali itu si mukmin ilaiha ka itu si zaujah ka itu awewe syarot maka ngabungahkeun itu si zaujah hu ka itu si mukmin. Nu kadua istri anu solehah teh dina nalika ditingali ku salaki direret diteuteup beungeutna pikabungaheun. Seuri balanye ditingali teh. Neng misalnya salakina teh kulan bari seuri teh. Aduh. Eta coba lamun teh neng. Naon sadolo? Boro-boro dibungaheun ka salakina samutut teh jam motrot. Eta jampe awewe. Jam motrot awewe mah. Jualan tutut baun. Salaki ditanya tuh nembalan ai salaki mah lolobana sok langsung dogmol wae mun ningali pamajikan goreng adat ieu teh sok hayang ngabeubeutkeun termos ditanya ke pamajikan neng ieu ngajedog wae atuh kan kitu laki ditanya teh ku aing gitu kan aing nanya sabener-bener teh panalaki mah kitu lolobana anu teu ngaji ya kadang-kadang anu ngaji ge sok aya teh da manusiawiyah haram. Meureun aya pamajikan ningali HP da teu dikunci HP-na teu dipola dibuka aya inbokan jeung mantan. Ari HP-na ngajagrag jam motrot teh na kursi kunaon ditanya teu nembalan ieu teh ada apa sih jeung salakina? Ada apa sih ieu teh teu sinarianeun teu sasarignakeun kamu. Biasana kamu teh tersenyum seuri, tapi sekarang kamu baut-baut gitu ka kuring. Aya naon? Cicing lah bau. Oh, ternyata ditelusuri teh HP-na kabuka. Ternyata dina inbokan teu kaburu kahupus inbokan jeung mantan. Halo beng, dina eta teh nyaho? Jam motrot, gancang eta hampura. Alapu gitu sih. Hampura moal sakali-kali deui moal sakali-kali di ayeuna mah moal sakali-kali di ayeuna hampura duh kangge mah gitu awewe campena gitu meureun eta teh erek ngomong teu wani da sini gaplok salaki meureun nya ai teu ngomong da meureun kesel nya atuh nya awewe nu mana lalaki awewe anu mana
yang ridho melihat suaminya chattingan dengan mantan bari jeung aya kata-kata sayang. Ingat gak Beb waktu kita dulu pacaran di Alde? Waduh, nyaho atuh nguntab hatena teh ngentab. Boro-boro nyebut bebek ka aing ka mantan nyebut bebek. Dasar sia bangsa dasar laki. Maneh nyebutna oke. Nya ada. Tuh awewe teh jurusna. Tapi berusaha istri yang solihah itu sanajan ambek kasalaki dia ningalikeun wajah-wajah yang berseri sanajan hatinya luka. Istri solihah wajhun malihun marahmah itu gunung kasalaki teh. Imon teh gunungnya tuh matak loba anu kitu teh lalaki anu bermain di luar karena servisna kurang di imana. Ya, sok coba jajan-jajan ke warung-warung remang-remang disugumakeun eta teh diasongkeun seprit teh. Cicikeun kana gelas, mau minum nih disasongkeun, dipencetannya. Teu panasaran bayar 200.000 ge misalna gitu. Di imah boro-boro mencetan pan. Ya, jamotrot nu aya keur mah capek balik ka imah boro-boro disugumakeun. Ningali beungeut pamajikan ge geuleuh sigan ijin ka salaki ya di mana-mana rek. Eta wa inna doro ilaiha syarrat pibunga ditinggali ku salaki teh seuri aya naon kan Kanjeng Rasul mah nepikeun ka terucap dalam lisan Kanjeng Rasul itu adalah nepikeun ka ngucapkeun kieu baiti jannati rumahku adalah surga. Saking kunaon, saking ku istrina Kanjeng Rasul memperlakukan Kanjeng Rasul seperti siapa? Seperti raja di dalam rumah tangga. Sopan. Eta di mana-mana ditinggal kudu janten salakina sarot matak pibungaheun. Wa in aqsama jeung lamun sumpah itu si mukmin alaiha ka itu si zaujah abarrot maka ngaluskeun itu si zaujah hu ka itu si mukmin. Tuh misalnya teh salakina teh ngalem ka pamajikanana sumpah neng baru pertama kali lihat neng make baju buat gulis teh nya kitu nya ulah nyebut fitnah akang mah tah lebih ka kitu tapi dialuskeun bahasana teh wa in qoba jeung lamun teu aya itu si mukmin anati itu si zaujah hafidot maka ngaraksa itu si zaujah buka itu si mukmin min nafsiha tina dirina itu si zaujah wa malihi jeung dina hartana itu si mukmin. Opatah istri anu solihah teh tatkala salakina teu aya di bumi damel misalnya teu aya di bumi usaha ka mana di imah pamajikanna keur usrik salakina maka naon hafatot fi nafsiha wa malihi ngajaga ngaraksa kana diri jeung kana kahormatan dirina jeung ngajaga kana harta bandana salaki tuh ulah abung kena salaki teh damongan aya nya kisah nyata salaki gede wadul ka pamajikanana teu terbuka dina masalah meuli kicau mania meuli manuk aya ayeuna kan kitu boga pamajikan ieu mah henteu jujur caritana teh meuli anak murai batu hargana teh 1,5 juta asli ya asli mah lain bohong asli yang mau dibejakeun saasat pokona mah asli we meuli harga anak murai batu hargana teh 1,5 juta. Ari bebeja ka pamajikanana cenah geus meuli di manuk ieu aya manuk. Geus loba geus 4 tambah hiji jadi 5 menurut marabana riweuh nang meuli baraha ieu
Tanggal setahun ya harga 1,5 juta pasti ngajengkok. Aing kumaha ya. Berbohong demi kemaslahatan teh apa? Nyeun jurus teh ya. Mah ieu manuk teh ngaranna murai batu ieu teh. Akang teh menang meuli teh menang meuli butuh. Aya anu BU butuh uang padahal yang BU teh butuh untung teh dina forumah. Lagi BU nih gitu Pak. Jual HP full set harga seanu lagi BU padahal lain butuh uang tapi butuh untung. Ya teh menang meuli teh hargana teh 700.000 teh. Oh, laki teh cenah. Oh nya jalu atuh tingali trotol lagi geus katingali hidungna jantan ieu mah. Tulen jaminan gitu, jual butuh eta rek mudik salah etana nu boga manukna. Baraha cenah 800 nya geus repeh. Pamaji percaya kan. Eta sana aya teu dapur sakunya aya tuh dikeun 200 tah sana. Boga 1 juta padahal mah hargana 1,5 juta. Ari isukana teh salakina usrip aya tukang bank keliling. Nagih kayak udah buka sangkutan bang keliling ningali yang nyanda wae manuk teh trotol teh ngiriwi kue kurung ya mana anak-anak keneh di sada can pati bentes di sadana teh karek eta tukang bang teh tanya Bu ini burung apa sih Bu bagus banget ekornya ini bang ini burung murai batu kata suami saya itu murai batu mau dijual nggak nih? Ayah kalau berarti kalau ada patinya dijual saja cuma majikan. Ini dapat beli berapa? Kata suami saya masih malam kemarin sore bilangnya dapat beli 800.000. Udah gini aja lah tukang bang teh. Udah gini aja bilangin ke suami ibu supaya enak ibu dapat pati saya juga biar enak. Udah dilebihin aja 200. Beli aja ku saya jadi 1 juta full set. Coba majikan aing buka bati 200.000. Padahal dabungan ngabohong teh ya, bebejaran 800 ribunya pemajikan atau ningali untung keluar lumayan buat uang dapur nambah kamari kondangan loba anu lumayan 200.000 sabaraha ngajakeun ieu lah. Jangan siewe kasih abang udah bang full set tuh itu produknya ini burungnya udah bawa 1 juta sini Pak udah nyari rezeki mau tukang bang teh udah aing 1 juta anak murai batu cenah kitu Pak dikoncrengan udah deal ya 1 juta digandung tukang bang teh tadi setor cek beda deui tadi pesakan terus atau we bebeja kasar menang bati 200.000 aing lamun salah aing datang aing bebeja salah menang bati 200.000 yang buru-buru sore we eta sama majikan yang buru-buru sore ai sore teh datang jam 4:30 teh sana tit salah kena datang salah datang tapi bejakan menang bati udah teh pemuka pantau teh cek salah kena naon mah sarina taraseur sari wae bunga cenah apa mah bunga naon kopi tuh Pak ya bayar kopi kita kopi naon cenah Pak eta biasa kopi hidung aya di dinya tah eta mawa tadi ngagoreng kicimpring ngagoreng eta sagala disuguhkeun aya ampun anu cenah Pak salakina teh geus rada curiga ieu sit salah pamajikan aing teh sasarina seuring wae balik nyuguhan kieu Pak mama teh menang kabunga encan inget kana manuk tah salakina teh can inget kana manuk ieu Pak mama teh menang kabunga bunga naon ini tarasa sarina pan papa teh kamari mau manuk Ustaz manuk lain di bayu pan kamari papa teh boga mesen anak murah ada 800.000 jeung kuruna puluh jeung trolo naon tuh nya eta aya menang papa teh menang mesen 800.000 dia 800.000 jeung salah ini terus kumaha sih Pak tadi teh tukang bang keliling diical ku mama teh 1 juta akhirna ada faktaran jado cenah teh aing urang meuli 1,5 juta dijual 1 juta rugi keneh akhirna kumaha akhirna salakina cicing hayang ngapek bari jeung tekedan untung nama istighfar astagfirullahaladzim jaladang aing ngabohong ka pamajikan
Bener Neng, eta rugi wae ngebohong ka pamajikan. Gede wadul, tah gede wadul tah tukang meuli manuk mah teh. Jujur we. Neng misalnya mah meuli manuk ieu meuli manuk naonna? Manuk lain mah hargana 2 juta. Oh mama, teh 2 juta nyekeun bae atuh mah. Hobi. Dukung aya mah dukung Neng. Amun oman tong atuh kan pas-pasan ieu 2,5 juta aya mah sabaraha? 500.000 gede keneh manuk. Kewe deui ke bulan hareup simpen ku enak ku aya 1 juta, ke bulan hareup tambah 1 juta. Sok mangga tabungkeun ku aya 1 juta ke bulan hareup meuli deui. Kudu kitu, kudu bisa nyugemakeun ka salaki. Ulah ditongtak. Ulah STI di lalaki. Suami takut istri. Anu sontak mama teh, aku moal atuh KPK. Soalkan gitu. Nu asal beuki gadang, da pelantaran ST jadi teu gadang. Kunaon teu gadang mah? Dieun pamajikan. Tapi halusnya mengalah untuk menang. Da lain teu wanieun eta teh wanieun ngan sieun pasea teh era kadenge ku batur. Kitu nya ngajaga tah kana harta banda diri pribadina jeung ngajaga kana harta boga salaki. Mun salaki digadekun naon banda di imah ditawar-tawarkeun eta teu kei. Itu bukan tipe kriteria istri yang saleh. Hiji deui lah. Wa qala jeung ada usaha sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man sahajal mata zawaja anu nikah itu siman imro'atan kahiji istri li'izziha karena kamulyaanana itu si istri. Awas lalaki kade ulah tergiur karena kedudukan seorang istri yang mau dinikah. Dumeh istrina misalnya pangkatna anu jadi anu aing kawin saya tamanya keangkat ku pamajikan kade ulah. Naonnya karena kamuliaan anak eta istri ku pangkatna kamuliaan kedudukan anak eta istri nikahna teh karena eta gitu. Li'izziha karena kamuliaan anak eta si istri lam yazid maka moal nambah lam yazid maka moal nambahan hu ka itu siman saha Allahu Gusti Allah illa billah angin kahinaan bakal dihinakeun ku Gusti Allah lamun lalaki nikah ka awewe karena kamuliaan eta awewe pada artis aing maksakeun we belaan ke pelet-pelet sagala wae tarekaan jadi mangke jadi hina kita teh karena naon nikahna ka eta awewe teh karena kedudukan kamuliaan eta awewe. Waman jeung sajal mata zawaja sabalikna Neng istri ge kade eta ulah karena pangkatna anu bongkena ulah eta ulah ade kena bakal hina. Waman jeung sajal mata zawaja anu nikah itu si manha ka itu si imro'ah lima liha karena hartana itu si imro'ah tah kade bedah beunghar awewena teh boga anu awas ulah karena kabeungharan lam yazid maka moal nambahan hu ka itu si mukmin saha Allahu Gusti Allah illa pakron angin kapakiran bakal pakir taku Allah lamun nikah lalaki kahiji istri karena harta tapi naon bakal dibikeun lain kala boga harta tapi illa pakron kapakiran bakal dibikeun. Waman jeung sajal mata zawaja anu nikah itu si manha ka itu si imro'ah lihusniha karena kageulisanana awas ulah karena kageulisan dah geulis we nya emang dasarna eta tapi ulah jadi prioritas nikah ka awewe teh karena kageulisanana tadi teh man nakahalillah teh tuh illa lam yazid maka moal nambahan hu ka itu si mukmin saha Allahu Gusti Allah illa dzanaatan angin kahinaan bakal loba nyeri hate lamun lalaki nikah ka awewe karena kageulisanana geulis
gelis awewe teh bakal nyeri hate engke nate bakal loba nu boboheun ai urang di bangku 5 cur ai nu boboheun make Fortuner nya atuh elede kasalib datang Udin mawa Volvo datang Asep mawa Toyota datang Anu mawa Honda Ras rumasa Asep mah rumasa Asep mah teu boga gitu pan kamakola dul Subang dina laguna lamun karna kageulisanana illa danaatan angin kaina anu nalangsa kena teh nyeri hate aya nyeri ku awewe itu pan nyanyi we kana na 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 bari cerita na 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 mewek nih teh nyeri hate karena naon karena pamajikan gelis akhirna jeung pasangan anu sejen nyeri hate kudu saimbang lah urang mah rumasa tibang oge awi nya kudu jeung awi deui itu lamun beusi jeung beusi deui lamun tambaga jeung tambaga deui lamun wajah jeung wajah deui karunya urang mah awi jeung baja nya atuh ele awi urang mah awi pamajikan baja nya boga pangkat nya gulis nya beunghar lakina teh tukang ieu we tukang nyacaran kebon nyusuhan naon sia mah jeung majikan ti bang sia mah lalaki nyari muka gelung cenah kitu pan barasana di dege numpang di mah aing di pamajikan wayahna usapan sabatu lawan na'udzubillah min wa man tazawwaja wa man jeung sahaja mata zawaja anu nikah ieu siman imro'atan ka hiji istri lam yurid anu teu ngamaksud itu siman biha kana nikahna itu si imro'ah illa ayyaguddu angin yen supaya nungkulkeun basarahu kana paningalina itu si jalma itu siman tapi mun lalaki nikah ka hiji istri dengan maksud supaya ulah katungkul ku perjinahan, ulah katungkul ku awewe anu sejen, itu wayusina jeung ngaraksa itu siman, parjauh kana parjina itu siman, aw yasila atawa nepungkeun itu siman rahimahu kana kanyaahna, kana babaraya anana itu siman barokah maka maparinan kabarokahan saha Allahu Gusti Allah pihak di itu si istri wa barokah jeung maparinan kabarokahan Allah laha ka itu si imro'ah pihi di itu si man tuh lamun lalaki nikah ka hiji istri dengan maksud ayyaguddo basarahu supaya ulah walieu kawewe sejen nu kaduana bisa ngajaga kana syahwat kana parjina tuh pan maka karena naon katiluna aw yasila rahimahu hayang nepungkeun babarayaan karena Allah we lain karena kapangkatan lain karena kageulisan lain karena kabeungharanana jeung sajabana tapi abdi mah sejak nyungkonan parentahan Allah jeung Rasulna supaya abdi ulah waqi ka awewe anu sejen supaya ngajaga kana parji bobogaan abdi insyaallah ceuk Nabi barakallahu lahu piha wa baraka laha pi lalakina bakal dibarokahan ku Allah awewena bakal dibarokahan ku Allah hirupna bakal panggih jeung katentreman dina rumah tuh diantos wala amatun jeung yakni ari awewe amat hormat anu rawing cepilna hormatu saudau hormatu anu rawing cepilna
saudau anu hideung lestreng datu dinin anu ngabogaan agama eta abdolun anu leuwih utama. Catet ieu tinggal sanajan awewe amat ti awewe anu teu boga harta, ti awewe anu hina, ti awewe anu teu boga harta, ti awewe anu goreng sanajan ceulikna anu rawi ceuk Kanjeng Nabi, sanajan awakna hideung lestreng sapertos saha gitu seperti areng hideungna datu dinin tapi ngabogaan agama abdolun leuwih utama alus keneh eta cenah kitu. Ya, daripada ayeuna nikah ka awewe karena kageulisanana, karena kapangkatanana, karena kedudukanana. Cek Nabi nikahna karena nu tadi teh lain karena Allah. Alus keneh istri anu hideung ceulikna rawing hideung lestreng tapi dina hatena ngabogaan agama eta leuwih afdol. Nya alus nama anu geulis, anu boga kedudukan, anu beunghar, tur alus agamana nya eta alus nama. Ngan lamun teu aya kumpul anu tilu eta cek paribasana kitu ieu mah goreng-gorengna mun teh mah kitu nu kitu teu meunang kriteria anu tadi nu geulis nu beunghar nu kedudukan agamana alus nya kajenting anu ieu hideung lestreng ceulikna rawing tapi agamana alus mending keneh eta abdolu leuwih utama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kana lahu waladun wa indahu ma yuzawwiju bih wa lam yuzawwiju wallahu a'lam bih. Alladzi yanfa'u